Wilujeng Sumping di Warsama Warta 11.5. Abdi Muhammad Badai anu ngawartosan warta dinten ieu. Sareng abdi Syauki Suban El Siraki dina warta dinten ieu urang bade ngareview UMKM kuliner anu aya di Simpang 5 anu ayeuna kerame pisan ku nu datang. Di kawasan ieu aya rupa-rupa jajanan seperti seblak, cilok, mie, sareng pentol anu dipekaresep udang, kapal. UMKM di kuliner di Simpang 5 ieu miboga kaunggulan dina rasa anu ngeunah, harga anu terjangkau, sareng lokasi anu strategis. Pikeun terang lamun jentrek kumaha kaya di lapangan, urang langsung nyambung ka rekan urang di lokasi. Nah, di Simpang 5 paratos aya rekan arurang nyaeta Rifat. Rifat kumaha kaayaan di dinya ayeuna? Leres, hartur nuhun ti studio Abdi Rifat bade ngalaporkeun langsung ti kawasan UMKM kulineran di Simpang 5 anu ngajual rupa-rupa mamen sareng leuteun anu dipeser ti kalangan rupa-rupa. Punten Ibu ngaganggu waktosna. Yayeuna Abdi parantos sareng salah sahiji panjual Ibu. Ibu naminya siapa? Ibu Marta. Ibu Marta. Oke Ibu. Naon anu diunggulkeun jajanan nu Ibu dijual? Kalaresan pangintennya ieu sadayana ge bestsellernya. Teras ieu teh pentol sareng ceker mercon. Nah, tapi kebanyakanna anu disukai ceker mercon. Oke. Pertanyaan keduana, saha target utama tina jajanan ieu? Anak-anak muda, tapi ibu-ibu juga suka. Pertanyaan katiluna, di mana bahan baku jajanan ieu Ibu dipesetna? Di pasar. Pertanyaan keempat, ciraha waktos anu sok seueur meserna? Waktosna jam 2 sama jam 5. Baik Ibu. Pertanyaan yang kelima, naha harga jajananna ieu dijual sakieu? Karena terjangkau. Baik, oke Ibu. Pertanyaan terakhirnya, kumaha carana supados seueur nu jajan ka dieu? Banyak promosi, terus ramah ibunya lah. Iya. Tenan Ibu. Oke, ayeuna Abi atau sareng salah satu pembelina. Ayeuna Abi sareng asaha? Rizky, Oke, pertanyaan kahiji, kumaha pendapat A soal rasa sareng kualitasna? rasana enak, kualitasna menarik. Nu kaduana, naon anu narik perhatian A sangkeun A meser di Simpang 5? Tempatna rame, jajanan malirah. Nomor tiluna, terang ti saha di Simpang 5 seueur jajanan? Ti rerencangan sareng ti sosial media. Oke, pertanyaan keopatna, di mana jajanana anu sok dipeser? Di lembur sareng di Simpang 5. Pertanyaan kalimana, ari AA iraha terakhir kali jajan di dieu? Nembe pisan. Oke, pertanyaan terakhir, naha AA milih meser di tempat ieu? Rekomendasi ti rerencangan. Oke. Di hasil wawancara tadi, tiasa katingali yen UMKM kuliner di wewengkon Simpang 5 ngagaduhan daya tarik tina segi rasa, harga, sareng strategi pamasaran. Kitu laporan ti Abdi, Ripan di Simpang 5, balik deui ka studio. Atur nuhun Rifat kanggo laporana. Pamirsa, kitu wae di Warsama Warta 11.5 dinten ieu. Hatur nuhun parantos nyimak, wilujeng sonten sareng dugi ka patepang deui dina warta salajengna.